Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku panghijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci, kurang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Raja Pati di Puncak Suci. Ayeuna kantun bagian anu ka 27 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share tapi ngabagikeun link video mamang. Atuh ngaran teu nyangklong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Raja Pati di Puncak Suci bagian anu ka 27. Kumaha salajengna sora cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Loba nu nyarahungun jeung nyaraksian ki apanan mangsa lebih oge ngalalajowanan keur waktu gegedug-gegedug eta garong anu diantaran aya si Begang marabur cenah opatanana oge teu kuateun ngayonan eta dua urang jalma teh. Kabeneran apanan poe eta mang salwi teh keur ngiderkeun sayuran ka lembur bojong nangka ki. Tebal si Otoy ngajelaskeun ngeunaan beja anu sumebar dina danget harita ka Aki Usin. Duduh deui karunya atuh mun kitu mah. Sabab nurutkeun pameleng Aki eta pangaweruhna dua budak tacan mang. Si Juma lain pitandingeunana, lamun nepikeun kasih Juma durun langsung terus ngabinaza ka eta budak ngoran dua. Hartina lembur urang oge bakal jiga ti heula deui cindekna bos si Begang atawa garong sejena bakal arasup deui ka lembur ngaranjah pakaya ngerit jeung ngegarong banda urang lembur. Ceuk Aki Usin negrakeun kasalempanganana. Kumaha tuh ki, cek si Otoy mencrong karena beungeut Aki Usin. Keun ijugan Aki rek nepungan budak kaditu nepungan kaditu ka mana maksud Aki teh ki? Si Otoy can pahameun kana maksud omongan Aki Usin.
Akirek neang kalembur bojong nangka sabab lamun teu buru-buru aki kadit asieun kaburu si Jumaha datang mandet nyeun balitungan alatan menang laporan di anak buana anu kamari marabur teh. Aki Usin ngajentrekeun. Oh kitu Ki, tapi da jauh apanan lembur bojong nangka teh Ki, kana naon aki kaditu lah Ki? Nya kana ojek we apanan si sobirin oge. Oh sok ngojek gua lain nya atuh Ki, isukan wae meureun Ki, da ayeuna mah sakedeung di oge burit Ki. Nya isukan cek aki oge apanan tadi mula oge. Jawab wae. Geus dikitukeun mah si Otoy teu ngomong deui. Gancangna ieu carita kocapkeun waktu isukna wanci liwat lohor Aki Usin geus nepi ka lembur bojong nangka. Teu kudu hesena nanyakeun. Harita oge aya nu nganteur ka imah Mang Wihar mah. Imah anu sabaraha poe ieu dicicingan ku Wigena jeung si Kardon. Sanggeus dibagiakeun ku pribumi sarta geus dariuk di patengahan. Ngariung jeung Wigena katut si Kardon. Macaremprak sila dina amparan samak. Pok harita Mang Wihar mah tumanya kanu jadi semahna nyatana ka Aki Usin. Punten we manawi Aki jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang teh aya pikir saeun naon manawi. Ari sacara jongok mah kuring oge can pernah, tapi kuring apal ka Aki teh. Upami telepat mah Aki teh nu katelah Aki Usinnya nu panglinggihanana teh ti lembur bojong monyet teh asa ruas kuring mah. Punten ya gancang ditanya gasik ditampi ku sim kuring Ki, cek Mang Wihar mah badi rangku hormat ka Aki Usin. Da nyahueun mahena oge sakumaha urang lembur bojong nangka oge ngeunaan saha ari Aki Usin. Nyatana saurang kolot anu pinuh ku ilmu pangaweruh jembar ku pangabisa, tukang tutulung kanu butuh tatalang kanu susah, ngajait kanu titeulem, ngahudangkeun kanu lapuh, nyaangkeun nyangan kanu poekeun, mere kanu daek, jeung sajabana deui anu nyangkut paut kana tutulung ka balarea. Aduh nuhun ieu Mang, Aki geus diaku ku Mang Wihar mah. Bener ieu teh. Bener ieu teh jeung anu nelah Mang Wihar mah kitu nya. Ambura agi mah nyaritana teu bisa lemes atawa adab juga badur. Cek Aki Usin bari ditungtungan ku ngahehe nembongkeun huntuna anu nyenghel kari dua siku. Sumuhun leres Ki, kuring pisan anu lah Wihar mah teh. Itu anu duaan tamu kuring nu katelahna Wigena sareng Kardon Ki, cek Mang Wihar mah sakalian ngawanohkeun Wigena jeung si Kardon. Syukur atuh. Ardina Aki teh teu salah datang, teu salah alamat. Punya ieu teh Aki teh aya keperluan anu kacida penting, pangna jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang. Nepi ka ieu lembur di bojong monyet datang ka dieu ka bojong nangka. Kepentingan anu nyangkut paut karena keselamatan jiwa, khusus ke keselamatan si Ujang Duan itu. Sangar Ujang Duan deh Jang, cek Aki Usin ngareret ka Wigena oge ka si Kardon. Nami abdi mah Gena Wigena Ki. Hatur nuhun tiasa ditepangkeun sareng hiji sepuh anu linuhung ku elmu jembar ku panalar Ki, cek Wigena bari manggut ajrinaka.
di rumah saluhur ku ilmu jembar ku pangabisa atau ku panalar lagi mah biasa-biasa we Jujang. Eta nu saurang deui saha cek Aki Usin bari ngareret ka si Kardon. Abdi nu katelah pun Kardon ki sami ti ditu ti lembur pase Cek si Kardon bari rengku. Oh jadi Ujang duaan teh ti lembur pasenya deukeut atuh ti lembur pase ka dieu mah ya kurang leuwih aya meureun kana 2 jaman namun dizorang ku leumpang mah syukur Mohon ki mangga atuh kapreogian naon anu bade dirugikeun ku Aki ka abdi teh ki cek wigena deui ngarasa panasaran samen teruskeun deui caritanana. Aki Usin rutret kanu area di dinya teu dilapok nyarita. jadi kieu ieu teh langsung we kana intina nya ieu teh ngeunaan gegedug Paragarong anu waktu kamari anak buahna geus bubar gataburan cohagna geus areleh kujang Wigena jeung Jang Kardon. Lamun hayang apal mah eta Paragarong nu kamari teh ari gegedugna atawa pamimpinna mah ayana di wewengkon Sumedang anu katelahna si Juma geus kungsi ngadenge meureun ari kana ngaran si Juma mah tah ku hal eta pisan pangdaake guat sagancangna nepungan Ujang duaan ka dieu teh eta nurutkeun Aki eta nu ngaran si Juma mualila deui oge bakal ngajorag ka dieu tumasar laporan tinu jadi anak buahna nyeta gegedug Garong nu kamari dielekeun ku si Sujang. Hampura Aki mah lain nganggap sepi atawa nganggap enteng kana ilmu panemu jeung pangabisa nu geus aya dina diri Ujang duaan. Tapi nurutkeun implengan Aki eta si Juma teh keur waktu ayeuna mah lain pitandingan Ujang duaan hidup dah pamaksudan Aki teh cek Aki Usin ngajentraikeun kana pamaksudanana ka Wigena jeung si Kardon oge ka Mang Wiharma. Sajongjongan mah Wigena jeung si Kardon teu waka nyaritana naon. Maena sorangan memang can apal sakumaha jerona kakuatan jeung kasaktian jalma anu salela ieu jadi gegedug Garong keur pahandang-handang kitu. Pok Mang Wiharma kadenge nyarita ditujukeun ka Aki Usin. Kumaha atuh pipetaun kuring jeung sakabe urang lembur bojong nangka satuluy Aki. Lamun teh mah dina waktu deukeut ieu si Juma datang ka dieu. Sabab ngan Jang Wigena jeung Jang Kardon wungkul anu kurang dieu bisa diandalkeun salila ieu maki. Ya pasti bakal datang tapi ulah wakari wang Mang Wiharma urang Bandungan we ulah. Bandungan kumaha maksud Aki? Mang Wiharma can pati ngartieun kana maksud omongan Ki Usin. Nya maksud Aki teh urang Bandungan heula we engke lamun si Juma datang lawanan we ulah ku Jang Wigena jeung Jang Kardon. Biji ngarasa panasaran jeung biji ngarasa Aki jeung zieunnan ka si Ujang dua kitu tah. Engke lamun kira-kirana teu kuat ati oge da moal jicingeun atuh Mang. Mang Wiharma jeung Wigena katut si Kardon katempo arunggut-unggutan paham jeung arti kana naon maksud anu dicaritakeun ku Aki Usin. Telila pok Aki Usin teruskeun deui caritanana. Ngan meureun pikeun sabaraha poe saacan datangna eta gegedug Garong
anu ngaran si Juma aki menta idin ka Mang Wiharma pikeun cicing di ieu imah nya di imah Mang Wiharma kumaha bae cek Aki Usin bari netep seukeut kana beungeut Mang Wiharma. Ih atuh mangga teh teuing ki tak kabeneran lalaga ongko imah kuring maki ngan hapunten we moal bisa nyugemakeun moal nyuguhan sacara nyugemakeun ki kelatunya ieu teh mangrek nepungan heula Pak RT daraguan heulanya da moal lila cek Mang Wiharma bari geus kitu mah gura-giru turun ti imah laju muru ka imah Pak RT. Teu lila oge Mang Wiharma geus norojol deui bari ngiringkeun Pak RT. Sanggeus nyolongkrong ngajak sasalaman jeung Aki Usin. Pok Pak RT nyarita di barung kumanggut ka Aki Usin. Duh. Hatur nuhun pisan ka Aki. Anu parantos keresar rumpaheun tembih-tembih ti lembur bojong monyet ka lembur bojong nangka ieu ki. Kuring tadi geus narima beja ngeunaan pamaksudan Aki ti Mang Wiharma. Sakali deui kuring ngawakilan sakabeh urang lembur dieu ngahaturkeun reunuhun tina perhatosanana ti Aki tina bumelana ka lembur kuring. Ceuk Pak RT dari anak keur nyaritana teh sanajan kakapeungan oge sakapeung lemes sakapeung basajan kebiasaan tukang ngadongengna we ketang eta nya teu naon da geus kawajiban sasama manusia eta mah Pak RT dan sabenerna mah lain wungkul bumela ka urang dieu Aki oge apana nyawa sorangan kangaranan garong-garong anak buahna si Juma mah teu di lembur mana oge sarua artina kalembur Aki oge sarua bakal datang deui lamun seug si Jumbana acan diperugeun mah kitu da Pak RT. Cek Aki Usin nerangkeun ka Pak RT. Nya kitu pisan puguh oge ki ngan kumaha atuh lamun seug bener eta si Juma datang ka dieu. Cek Mang Wiharma tadi cenah si Juma teh lain pitandingan jang wigeunna katut jang kardon. Terus kusaha atuh ke si Juma dilawanana namun datang deki nya kumangge we atuh Pak RT dacan ka dieuna oge Aki oge moal samata-mata ka dieu ari ukurek cicing wae mah Pak RT. Cek Aki Usin ngaregreugeun hate Pak RT. Antukna sararea nu aya di dinya ngarasa regreg ku ngadenge kasanggupan Aki Usin anu nyebutkeun rek satekah pola ngayonan kakuatan si Juma. Cag urang tunda heula kayaan di lembur bojong nangka ayeuna urang kocapkeun di hiji tempat eta patapatan teh ayana di wewengkon Sumedang katelahna Kampung Paseh tapi lain Paseh lemburna wigeunna ieu mah Paseh nu aya di tatara Sumedang. Wanci sareuh kolot di hiji imah anu nenggang ti imah-imah sejena katempo di jero eta imah aya dua urang lalaki keur garuneman catur bangun anu darianaker anu saurang mah tayalian tibah jampang ari anu saurang deui mah pangawakanna jangkung begang tapi kumisna menikandel ngacedig hideung sagede galang tapi sawareh geus pabelit jeung anu bararodas. Paroman eta jalma kucem surup kana rupana anu pikasieun matana semu sipit irungna nambru jiga bangkong korodok anu keur ngadangong nya eta pisan gegedug sakabeh garong anu katelah si Juma teh anu ti heulana mah urut anak buah kahijina Bah Jure. Pok si Juma harita nyarita di barung ku sesentak. Jadi si laing jauh-jauh ti Majalaya nepungan kadewek
ukurek ngalaporkeun yen si laing jeung bal-balan si laing keok ku dua urang manusia anu masih benci kitu Jabang. Cek si Jumha nepi ka popolotot sanggeus ngadenge beja tibah Jampang ngeunaan manehna jeung sakabe balana teter jajaten ku Wigena jeung si Kardon anu ukur budak setepak budak kamari sore ieu. Da lain ukur abah jeung balad-balad abah wungkul anu ele teh. Cuma tapi gazub si Begang, si Dobleng jeung si Dongklak. Katu sakabe anak buana oge taya nu maranggap mulia ku eta dua manglug teh. Apanan tadi cek abah oge geus disebutkeun. Yen marena duaan teh nyaeta muridna Bajuret. Tembal Bah Jampang nyoba ngajelaskeun deui ka gegedugna. Kumaha muridna Bajuret nu baheula urut ke gedung dewek teh lain. Si Jumha rada molotot bangun anu ruas tur kaget ngadenge Bah Jampang nyebutkeun ngaran Bajur. Nya bener eta bisa. Bajuret dedengkot garung anu zohor teh. Ayeuna mah bejana geus eureun jadi gegedug garungna oge nurutkeun beja mah. Gila. Sakainget dewek mah Bajuret seumurna teu pernah ngamuridkeun. Sababasa kebebarengan jeung dewek oge. Dewek jeung anu lainna oge teu kungsi diwaris elmuna naon ku Bajuret mah. Pokna oge muarek nurunkeun ilmu panemu jampe pamakena najan kasawe oge. Jadi asal lieur ye teh kadewekna oge ari kitu nurutkeun ceuk si lain mah. Nya bisa wae meureun ari kadieunnakeun mah manehna nyabut deui sumpahna geuningan kabuktianna kitu eta Wigena jeung si Kardon teh muridna Bajuret pisan pangakuanana. Kitu kumaha kitu teh jeung jelas ngomongna sia teh Jampang. Nya kitu teh Bajuret ngabogaan murid hartina geus teu tigin kana sumpahna tadi. Tapi ketang da eta mah hakna sorangan ieu. Bisa jadi Jampang euy. Tapi kajeun teuing keur dawek mah rek muridna si Curit oge da baheula oge terumah saeleh atawa takluk dekah ka manehna mah deuleu. Nya alus adu ari kitu mah ki. Terus kumaha atuh tindakan Ki Jumha ngeunaan eta dua manglug. Cek Bah Jampang hayang menang kaputusan ti si Jumha. Nya timbarana ngajar dogna eta dua manglug teh. Nya henteu ngaranna saha eta weta. Sawae ngaranna tadi teh? Ari caricing mah di lembur bojong nangka. Ngaranna nu hiji si Wigena, anu dua si Kardon, kitu tak ki. Kumaha ari si lain nyarita teh. Sabaraha urang sabenerna eta manglug anu geus ngelekeun si lain sabatur-batur teh. Apanan duaan lain? Nya duaan. Anu saurang ngaranna si Wigena, nu dua urang deui ngaranna aya kala. Pokona ngaranna teh si Wigena jeung si Kardon, dua urang. Nu bener atuh sia ngajelaskeun teh. Lain nu hiji, nu dua sagala. Ngelilieur si lain mah abong aki-aki kolot kumbane sia. Si Jumha molotot. Si Jumha molotot ka Bah Jampang. Sakitu kasaluhureun oge nyebutna teh si laing we abong jelema jahat. Teu bisa ngabedakeun keur kasasama jeung kasaluhur. Lain oge jalma jahat atuh meureun teu kitu acan. Jep we keur sawatara jongjongan mah duanana teu nyararita deung. Bah Jampang katempo leungeunna rampak kana saku kampretna. Ku siwal ngaluarkeun bako jeung pahpirna. Terus dilinting, sut diseungeut
ku panekerna. Serebung hasepna nyerebung ka luhur. Kaambe bau gaang ka beuleum. Si Juma oge anu ngambeuna nepi ka ngoh-ngoh batuk diselang jeung ngabrekes bersin sabaraha kali. Goblok. Nebak kuda naon anu diudud ku si laing teh jambang. Meni kuat ka hangit kieu bau jangkrik. Paruman sia. Tah ganti ku rokok kretek cap taraje deuleu. Panyakit wungkul nu kitu mah. Atawa lamun hayang rokok nu ngeunah menta geura ka kaum dangun satia suganan we mere THR atuh ka urang. Sugan di mere THR. Cek si Jumha bari ngalungkeun rokok jeung bungkusna ka hareupeun Mbah Jampa. Nuhun atuh Ki Juma nuhun. Puguda jeung nyana abah oge hampir-hampiran teu kuat ngenyotna ieu bako teh. Salian ti bau angit teh jabapang deui. Nya di dasar atuh make jeung udud bako kitu patut. Geus, anu mah kieu. Isukan si laing anteur dewek pikeun ngacurag kalemburna eta dua mangluk. Ayeuna mah dewek rek hese lah we, tunduh deuleu. Sok we bisi si laing can tunduh mah di dinya sorangan tah. Lamun rek hese mah karing ngampar sama gue. Geus ngomong kitu mah terus we si Juma cengkat laju lempang asup ka jero enggona. Para wargi sadayana kocapkeun waktu isukna panciliwat sareureum budak harita katempo di imah Mang Wihar mah aya sabaraha urang jalma anu keur garuneman catur. Di antarana aya Mang Wihar mah Pak RT Wigena jeung si Kardon oge aya Ki Usin. Peuting eta nurutkeun pamelang Ki Usin si Jumha jeung baladna bakal datang. Nyatana rek nyen balitungan ka Wigena jeung si Kardon anu geus ngelehkeun gegedug-gegedug para garong teh. Di luareun imah di gardu ronda loba jalma nu pating rariung laengan ukur anu kagiliran ronda wungkul tapi meh hampir laki nu aya di eta lembur bari jileuk kabeh milu ngajaga lembur tina ancaman para duru wiksa anu rek ngalakukeun kajahatan anu rek babadog tura rampog ka sakumna pangeus lembur. Kadenge harita Ki Usin keur cacarita di Badungan kuno araya di dinya kalawan saragapnakeun. Lamun marane harayang apa ngeunaan zaha adi si Juma. Sabenerna si Juma teh lain ngan ukur waktu ayeuna wungkul jadi gegedug rampong teh. Sameme manehna ngahiji jeung bajuret oge. Manehna mah geus teu heula jadi kapala rampok. Jadi sanajan si Juma kungsi jadi baladna bajuret tapi teu ngandung harti ilmu kawadukanana aya di sahandapeun bajuret kitu tah. Tapi dina nalika keur kitu nah atuh ari ujug-ujug ulu waktos nah kabujeng see wadia balad atau ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu assalamualaikum warahmatullahi